Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring anu dina wewengkon ieu Lemur Cibodas, Desa Golat, Kecamatan Panembangan, Kabupaten Ciamis. Simkuring ngaturkeun nuhun ka rekan-rekan nu tiasa ngadokumentasikeun ieu sejarah. Mugia aya maslahat kanggo urang sadayana, kanggo generasi anu salajengna. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Damang. Alhamdulillah. Di mana aja kan? Abi di Garut, di Jaga Sabilulungan. Oh, mun. Enggak. Mana wis saurna aya museum alit tipal di bumi akang. Oh, aya kan? Enggak boleh ieu. Mangga kerabat Kang. Iya pada betrak-betruk. Iya mangga kerabat. Iya Kang, pusaka-pusaka nah. Pusaka-pusaka peninggalan para leluhur urang sadayana. Aya berupa pedang, aya berupa keris, aya berupa tumbak, aya tumbakna. Ieu disimbolkeun lambang hideung, lambang hejo, lambang koneng, lambang bodas, lambang beureum. Ieu lambang anu disebut lambang lambang alam semesta. Ieu dilebet ieu cis. Tongkat cis peninggalan Mbah Kubu Sangkan Girang Cirebon anu wastana di dieu mah Kiai Kapten. Ieu rupa wujud Kiai Kapten sareng Kiai Santang. Amanahna mangga sing tamat urusan wasiatna. Nah, ieu tongkat-tongkat, ieu tongkat Imam Haji Bakri. Ieu anu sok disebut tongkat Hoe Wulung. Ieu tongkat naga. Ieu bayonet zaman Jepang. Ieu pedang anu ngebebera Desa Golat anu wastana Mbah Pangeran Arya Sacanata Pasalingsingan. Bismillah. Nah, ieu bentukna. Ieu pedang nuju zaman gerombolan anu dicepeng ku Aki Lurah Samsuri. Jenatna nuju ngusir gerombolan pemberontak negara nu ngancurkeun para kiai. Nah, ieu mah tos seueur makan nyawa. Ieu pedang. Ngeri oge nya Kang.
Ieu sebat bedog mau anu sok diarang ge ngaruat bilih aya mong kajajaden mong siluman. Nah ieu bentukna sekeutna kanan kiri Biasa dibulak-balik nya. nya sekeutna kan aya bedog mah Payuna unggul. nya tumpul sabelah gitu ieu mah kan ieu buktina tos makan mau tos ngabunuh mau ieu pusakana kapungkur mah aki garahang Oh, oke. aki tirem aki galumpit ieu pusakana dina babad sejarah. Ieu keris galuh anu dina bentuk ukiranana mangga caketkeun. Ieu ciri sanaja sangkan anak incu putu sadayana supados ngajalankeun ucap tekad langkung lapas sabenerre. Artina mata sing seukeut pangangse sing ngarasakeun tadi daya kakalung naga kade setiap ayeuna ucap jelema dipertanggungjawabkeun tina ucapna sorangan kade hiji kudu jujur ulah sombong ulah adikung ieu tos aya kiasan ukiran-ukiran beusina kagaluhan. Ieu kapungkur nama ieu teh 13 eluk ieu kantun 5 eluk ieu kanggo wasiat anak incu putuna abi kawasiatan 5 eluk ieu sadayana panjangna 13 eluk. Nah, ieu disebat keris kajenengan. Ya. Keris kajenengan di dieu sok diangge ku pamarentah. Nah, ieu sok diangge acara sakral di palumuran ieu di Desa Golat intina di Kampung Cibodas nyata acara sakral memperingati para leluhur anu disebut nayuban atau nayubongbang aya nama. Ieu anu sok diangge acarana pusaka ieu nya langkung paos langkung lebih uninga yang bareng kita sadayana ngobrol-ngobrol lah nyucur galur ke para sepuh-sepuh langkung saena mah gitu. Ieu abi kawasiatan tipun aki sejak ngamumule pusaka-pusaka nu aya di dieu. Anu ieu keris baksa anu dicepeng ku para kuncen-kuncen anu cepeng anu megang amanah-amanah karamat ieu kerisna. Ai baksa berarti masrahkeun kaayaan nu aya dina budaya nu aya di Palemburan ka pamarentah. Ieu hartina baksa. Baksa teh nyanggakeun aya lah seni tayubna seni ibingna ngabaksaan. Nah, ieu caritana ieu bentukna kerisna keris rembung keris borojol ieu seueur lah lamun dicarioskeun sejarah-sejarah dina ieu pusaka. Dan sim kuring di dieu sanes bade migusti kana pakakas. Tapi sim kuring sejak ngamumule peninggalan ciri-ciri ti para leluhur urang sadayana. Karena ieu teh prasasti berupa peninggalan anu tanda-tanda aya perjuanganana dina Palemburan ieu atanapi wewengkon ieu. Ieu pusakana. Ieu pusaka anu kapungkurna dicepeng ku paku. Ieu pusaka anu cepeng ku para kiai. Janten adat budaya jeung dari agama jeung dari gama
di dia terus komplit di wewengkon ieu berupa kitab aya, berupa sastrana aya, berupa ayana cagar budayana karomah-karomahna aya. Alhamdulillah. Artinya berarti orang merasa bersyukur nyatina jasa-jasa marantena tiasa orang gumelar kalam dunya sakedahna anu janten anak kincu putuna neraskeun lalakon sareng perjuangan mantena nyaeta ku urang ku laku lampah anu hade. Saur papatah papagon panjalu mah kedah mangan karena halal gawe karena suci cek kudu sacekna plus kudu satiplasna nu nya diinyakeun anu kudu dikudukeun nu ulah diulahkeun ta ieu pepuji kudu dipake dina kahirupan urang sangkan naon sangkan ayeuna sarigig saigelan sahade sapihanean ulah nu mal aya pagirang-girang tampian gitu jang tah kitu di simkuring udah seueur namun dicaroskeun mau beres kusa wengi gitu nya mangga atuh beli ieu mecangal teh sambil ngobrol ngopi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring anu dina wewengkon ieu Lemur Cibodas, Desa Golat, Kecamatan Panembangan, Kabupaten Ciamis. Simkuring ngaturkeun nuhun ka rekan-rekan nu tiasa ngadokumentasikeun ieu sejarah. Mugia aya maslahat kanggo urang sadayana, kanggo generasi anu salajengna. Mugia aya dina amanah kanggo urang sadayana. Simkuring di dieu da di nya kawasiatan ku hiji sepuh, ku para sepuh, ku pin sepuh sadayana. Simkuring kakantunan sebuah kitab seueur di bumi. Dina kitab ieu nyarioskeun tentang anu disebut lahir sinareng batin. Nu saestuna kedah diuninga nu salaresna ku urang sadayana supados teu kasasar dina pola pikir urang sadayana, dina paham urang sadayana. Sangkan natrat dina diri urang kasipatan anu tos dianugerahkeun ku Nu Maha Suci, da Nu Maha Agung, Nu Maha Kawasa. Nya pipit amit ngalamenta simkuring neda ampun paralun ka Sang Hyang Rumuhun, ka para leluhur agung, ka Rama Agung, ka Ibu Agung. Simkuring seja izin nyuhunkeun widi ngaguar saalit dina sapucuk kitab kanggo urang sadayana. Mugia aya maslahat kanggo urang sadayana. Sampurasun. Neda ampunnya paralun ka para leluhur anu agung. Simkuring niat ingsun maca ieu hiji kitab anu ngajelaskeun perkawis budidayana. Budidaya naon ari hartina budidaya teh? Budidaya hartina gerak badan lemes. Nyaeta batin anu hade jeung ari hartina dayana gerakna badan nyaeta lahir anu ngagerakeun ku badan lemesna teh sarta anu kasaksi ku panca indrana. Ari karuhun urang teh aya budi sinareng dayana eta teh leres pisan. Hiji ciri-cirina nyaeta ieu tatanen-tatanen palemburan-palemburan wewengkon-wewengkon anu jasa marantena. Di dieu
sagengalitna guar ku urang sadayana nu salaresna sangka naon paham adat agama jeung dari gama henteu pagedug henteu pagirang-girang tampian tah di dieu sangkan kahartos maksad sinareng tujuanana puguh bae ai karana budi dayana karuhun ku urang moal bisa dipungkir deui saperti ku bukti salametna urang dipaparinan salamet ditebihkeun tina sagala balaena dibere kanikmatan berupa tatanena di dieu urang kudu tumarima ngarasa rumasa jeung narima anu intina berarti urang seueurkeun bersyukur kanu maha agung ku jasa-jasana para leluhur anu kapungkur salajengna ti mimiti urang dikandung ku indung nepi ka waktu ieu pisan maca ieu hiji kitab teh wungkul gegedena jasa indung jeung bapa urang karena moal aya hiji makhluk pangeran di alam dunya ieu anu boga jasa keur kasalamatan anak anu leuwih ti indung bapana kulantaran kitu sok sanggeuy sakur nu geus ngarasa mah nah arek mungkir kana budidayana indung bapa nya oge anu mikanyaah di alam dunya ieu teh tapi ari leuwih bisa ngeleuwihan ti indung bapana moal aya babandinganana moal kabayar ku duit anu miliaran di dieu indung bapa ngaharep sangkan urang laras dina ucap teh kadalang ulampahna ulah aya carekeun agama jeung nagarana saur sepuh mah salajengna amun geus karasa atuh wajib urang rumasa sarta ngaku yen ayeuna nya moal urang bisa gumelendang ngumbara di dunya ieu lamun eueuh budidayana indung bapa ngan aki moal aya budidayana nini aki lamun eueuh budidayana buyut jeung saterusna tepi ka ayana budidayana karuhun anu dijadikeun ku kersana anu maha mulia ayeuna oge bisa dibuktikeun budidayana karuhun teh saperti kieu keur kaperluan hirup jeung huripna di urang sakitu eueuh kakuranganana keur tatali hirup nya sapertos dahareun inumeun caina nu curcor ti mana-mana ti gunung itu ladang jasa-jasa leluhur urang tatanen ayeuna bisa aya palaratan sawah-sawah jeung ladang dina gunung-gunung eta jasa-jasa leluhur urang ayeuna salaku anak incu putuna supados tiasa ngamumule teh hiji ku amal hade jeung budi pekerti anu sae anu luhur tah di dieu artosna berarti urang kedah leres-leres sinareng soson-soson ngajalankeunana salajengna deui diteraskeun keur hirup lamun urang teu percaya atawa acan kaharti keneh geuning aya sindir kieu bahasa leluhur mah nu kahiji lamun loba anu nyukruk leuwih neangan cai eta hartosna naon hartosna nyaeta keur aya dina tempatna naha atuh make neangan janten urang mah teu kudu ka ditu ka dieu tapi ngajalankeun nu aya anu disebut tumarima kana kadar anu tos dipasihkeun ku pangeran salajengna bahasana nu kadua neangan kejo mawa sumbul dieusi sangu hartina kariprak nah bet ngaprak kaditu ka dieu neangan anu eueuh jauh di jugjug anggang di teang anu aya di hareupeun teu di perhatoskeun salajengna nu katilu neangan seuneu kundang damar artosna terangna geus aya dina diri tapi hayoh masih kene nanya butuh keterangan ti batur
jadi segala rupi ge terus dianugerahkeun dina dirina urang sewang-sewangan. Lamun urang butuh kudunya ulah nanya kanu miskin. Ari nanya lahir batin ulah nanya ka jelema nu teu nyahon kana dirina. Nya kumaha arina miskin teh? Ari anu miskin teh nyaeta anu salawasna ngarasa kurang jeung butuh bae eueuh kaseubeuna. Cek Jawana bahasana kieu. Pandita ora wareg deningin ilmu. Sodagar ora wareg deningin dunya. Tah tinu kitu timbulna ayana ma pipitu teh seperti main maling minum adat madon mangani jeung mateni anu geus dipigawe mah pipitu nyaeta hartina sarua jeung geus poho kana dirina geus teu nyaho kana lahir jeung mana batina alias geus mabok hartina geus poho kana purwa daksina. Purwa hartosna asal daksina wekasan jauh tina kecap innalillahi hartosna kaulaning Gusti. Komo kana kecap wa mah jeung innalillahi kaula nu pasrah ka Gustina. Tah eta carana para leluhur. Geus sabaraha ribu taun urang pasrahna ka pangeran jeung para leluhur urang. Geus cangkeuleun nem dicarioskeun majang. Ka dicekapkeun sakitu da seueur anu didugikeun engke lajeng kana waktos anu sanesna. Mudah-mudahan ieu aya manfaat kanggo urang sadayana, manfaat kanggo wargi urang sadayana anu di kotana anu di pangumbaraanana sareng aya maslahat kanggo urang sadayana kanggo generasi anu sanesna. Simkuring nada tawakuf anu kasuhun tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.